Harita karenang periksa kiwari kumanda di baju kaju bagian anuka 20 kilo. Sakumaha anu parangku dibandingkan dia hari saduka tunda bagian anuka 22. Padalan mang dari kebelah kuanci bisa mang semedalkin keayaan alam tibirang di Pilungan. Khususnya atukan nyerudita anu harita kerneangan dirja kerneangan aki sudira. Tah kumaha atuh para pamirsa, mangga urang sami-sami Bandungan mangsa alam tibirang dina ujaring ieu carita di Pileuweungan. Recetna sora manuk jiga anu ngabibira kasih dirja. Nu harita keur lajag-lejeg berjeng teu weleh kakarot. Lamun geus kalieuhan ti ambok, leungeunnan dibantingkeun ka tangkal kai. Jirebe borobo tangkal kai runtuh. Kadenge sora anu seah menikeun ka ngaguruh. Tangkal kai gede rungkad ngababuk tangkal sejen, atuh pating borobot we mata ketir. Gebruk tangkal kai rubuh. Nu boga dosa nama ih kakarot we berjenulak cangkeng. Teu sadar kana kaayaan dirina. Eta kajadian teh balukar tina aji batara geni. Tapi keukeuh we dirja can percaya. Nah inya ajian batara geni teh ampuh pikeun manusia. Sora anu ngaguruh jadi pituduh pikeun Rudita. Nu harita keur ngider neangan dirja. Atuh meuli culinghak terus mulu ka tempat datangna sora. Akhirnya jog anjog galujugjug nempot tangkal kai segede beuteung munding ngagbugiga jiga bangke raksesa. Sidik pisan, ieu tangkal teh karek runtuh ayeuna. Saha anu nuarna? Asa ku telangas-langas teuing. Bet nyiksa nu teu tuah lan teu dosa. Ceuk Rudita keuheuleun pisan. Manehna mah ijid kanu boga kanu sok ngaruksak tangkal teh. Komo teu karana sabab mah. Lantaran Rudita mah geus ngarasakeun kumaha gede mangpaatna leuweung, manehna bisa hirup saela di leuweung. Ku jasana tangkal kai, Rudita harita encan tepung jeung dirja. Lantaran tangkal kai teh paranjang aya kana 30 meterna di akar ka daun teh. Kulantaran hayang buru-buru tepung, jerit Rudita minta tulung api-api kacilakaan. Tolong! Sora Rudita tarik pisan ka bawah angin, nyebar ke tengah alas, gebeg dirja ngarencag. Manehna riwas ngadengi anu menta tulung datang di palebah tangkal kai anu rungkad. Tapi can wakadi jugjug, bisi salah dedengian cenah. Utama nama bisi katipu ku bangsa siluman seremin. Kawan tu di tengah leuweung luang liwung nu arang langka kasaba manusia. Iwati jalma-jalma nu gede wawanen bae anu wani asup ka eta leuweung teh. Jerit deui harita kadenge anu menta tulung. Sidik pisan sora awewe mata kuatir. Ku dirja encan dipalirih diantep we heula cenah-cenah sabaraha kali.
Tetela Rudita oge teu bosenan. Da boga kayakinan yen di wengkon eta aya jalma. Pada tadi aya nu ngagorowok nangtang kaki Sudira. Sura manusa, tapi nasaha nu wani losos ka dieu atuh. Tapi rek manusa rek ipri, aing jadi penasaran di mana teu minta tulung teh. Cek Dirja terus lempang muru ka tempat datangna Sora. Terus dipapai, nu akhirna jog-anjog daun anu ngarungkup ka hiji lombang. Didinya kadenge deui Sora anu menta tulung. Atuh Dirja ngalenyap lantaran beuki sidik nu menta tulung teh hiji awewe. Lamun ceuk diukur jelas Sora. Terus Dirja teh nyuai-nyuaikeun dahan-dahan anu ngahalangan neangan anu keur tulung-tulungan teh. Ana breh manggih Rudita keur nyempo dana penruntuhan kai. Jika nu heueuh katinggang padahal mah mubus tadi teh jiga anu susumputan. Ari Dirja colohok asa teu percaya kana tetempuanana. Lantaran di tengah leuweung luang liwu manggih awewe geulis meuni gamuleng. Panon cureuleuh pikabitain. Najan pakaian basajan ge teu ngurangan kana kagelisan. Yeuh. Andika teh siluman tawa manusa. Pokna Dirja bari undur-unduran. Hatena mah rada ngalenyap bulu punduk rada muringkat. Tolong, abdi teu bisa angkat tinggang kai. Rudita api-api anu ripuh. Tedaik cengkat-cengkat acan. Ya baheula, Andika teh manusa atau anak siluman? Kuring anak manusa ngaran kuring Rudita. Nah, bet aya dieu. Kuring dipikeun ku majeng bapak, pada gering bau awak. Kolot naon ngaranna bet tega teuing ka anak. Bodoh ka totoloyo. Mun aya kolot diceun anak nu sakitu geulisna. Tapi cek keke-kekenya kuring menta bukti ye. Geura jawab pananya kuring. Saha ari karuhun manusa sadunya? Saha raja setan sadunya? Karuhun manusa sadunya Nabi Adam, ratu setan sadunya iblis. Benernya begitu mah, tapi kuring can percaya ye. Cik. Nu aya di alam dunya teh naon wae? Manusa jin jeung setan. Nya. Baheula ku kami rek dia tulungan. Dedeh teuing geulis. Pokna Dirja leuleuy ngomongna ayeuna mah jeung sopan. Terus ngadekitan ka Rudita bari jeung ngadekandahan kai anu ngahalangan. Rudita mah teh ngomong deui ngahep-hep bari jeung neuteup ka Dirja. Hayang sidik kana rupana. Ari Dirja sakedeung oge geus hasil ngababad dahan-dahan kai srog atuh ka Rudita. Naon nu karaos nyai? Nu nyeri aerosan mah tapi abdi teh rewas keur nyuhan bet katinggang kai. Mending ngalenyap teh sok sieun pejet awak. Ari pek teh dengan ukur karungkup ku daun. Oh, syukur atuh kitu mah. Yuk, urang kaluar ti dieu bisi kai runtuh deui. Dirja nuntun ka Rudita. Atuh Rudita teh nurut bae, terus bijil tia tumpukan dang daunan kai nu runtuh teh ngajauhan eta tempat. Sanggeus kawilang anggang reg atuh eureun di hiji tempat nu aman jeung caraang. Gek Dirja teh diukina akar kai panon mah harita neuteup kana beungeut Rudita. Jiga-jiga nu hayang sidik kana kereutan rupana. Diteuteub harita puhucukan irung antara dua halis. Pikeun ngabedakeun antara manusa jeung kajajaden. Terus atuh harita Dirja teh neuteup luhureun bibir. Lamun eueuh legokan handapeun irung hartina manusa kajajaden. Tapi Rudita mah atuh teu aya cawadenana. Malahan mah tuling geulis lain kaulinan endah lain babasaan. Teu aya cawadenana. Dumasar kana kayakinan kitu pok Dirja harita. Yai Kah? Akang mah can percaya nah nyai teh anak manusia. Kan. Daku mah ngabuktoskeunana atuh. Laras abdi teh anak manusia asli. Mugi sing percanten
Da abdi mah sanes anak setan siluman, sanes anak jin atawa ipri. Eta oge percanten tapi Tapi naon? asal tega-tega teuing nya. Tega kumaha? Nya mun aya hiji manusia micir anak ka tengah alas. Eta mah teu boga rasa kabarusaan kasebutna gelo alabatan macan. Ieu nyai, maung mah galak oge tara ngahakan anakna. Tara ngabinasa anak, tara nyangsara anak, tapi naha manusia kejem pisan. Kang, Hmm, kieu saesna mah anu teh kata rajang udur anu panyawatna aneh. Awak abdi bau hangru metak sebel. Dugikeun kaya kajantenan anu wantun teu wantun nyakatan abdi sok katulengan. Terus ngahuleng malah aya nu kapidara teu kiateun ku bauna. terus Lajeng abdi teu diubar aber ku pun bapa, tapi matak soak beak dengkak. Modal ludes penyakit angger. Nya pun bapa teh tatamba ka hiji dukun. Ku eta dukun dibere syarat. Mun abdi hayang cager kedah dipicieun ka pileuweungan, nyatana kaleuweung ieu. Mimiti nama sadayana oge atuh teu aya anu tega. Nanging kumargi tos taat, nya abdi sorangan anu usul, sawios cekeng teu dipicieun kaleuweung oge. Asal kasakit leungit, nya dilaksanakeun kalayan aya janji. Pun bapa rek nempoan, tapi dugikeun ka ayeuna can aya anu ngalongok sa urang-urang acan. Anu tos sabulan di dieu teh Kang, ngider neangan jalan pangbalikan, tapi kalah beki mubus kaleuweung geledegan. Tak kitu Direjak sekedapan ngahuleng, ngabandungan omongan Rudita bieu, bari jeung ditengetan hakaharti ku akal atawa henteu. Memang aya nu kaharti, tapi aya oge nu teu mata kaharti. Ngan geus boga kayakinan yen Rudita teh nyaan manusia. Nyai, kah ayeuna kumaha pangersa Nyai? abdi bade narosela ka Akang, ari awak abdi bau atawa henteu. Da teu acan terang, nah cager atawa nepi teu acan. Da teu bau teu sing. Malahan masih teu mangkananga. Palang siang nyindiran, Ih, beda aku ari akang kudu sumpah onaman. mun percanten atuh tah. Ayeuna abdi bade minang saraya ka sada engkang. Mugi kersa ngajawabkeun ka lembur, margi abdi parantos sono ka pun bapa. Hoyong nembongkeun yen abdi parantos cager. Cek Rudita teu asa-asa ngomongna teh. Panon melong ka Dirja, mata ngageterkeun kana jantung. Mata kalenyapan hate Dirja. Paneuteuk Rudita asa nancep ngaleehkeun hati lalaki. Nyai, Kah, akang mawa kadaduan pamulut ti Nyai margi lantaran akang teh keur boga pancen kudu newak si Durjana. saha Kang? Aki-aki edan anu geus ngaruksak puluhan jalma. Kajabal bata aki-aki geus katewaknya mangsa gateh teuing. Moal buru dijapkeun nugikeun ka bumi. Cek Dirja marehna ngabohong bebeakan. Da eta dumasar kana kakeuheul ka aki sudira. Moal teteg hate cenah muncul laksana ngajajal ilmu batra geni ka aki sudira. Ngadenge kitu pok atur Rudita. Mangga abdi oge sajangiringan kana pangarsa Akang. Sanaos ka mana bae oge abdi mah bade nuturkeun. Abdi hoyong nembongkeun kasukaan, hoyong malas kana kasayan mana engkang. Cek Rudita, etuning pikabitaeun pisan ngaruntageun hate Dirja. Di henteu-henteu oge atuh Dirja teh bujangan keneh. Nu cangkung si otel pacantel jeung awewe da jongjon teuing ngulik elmu pangaweruh. Neangan kadijayaan. Atuh ari manggih kitu mah hatena ngageter teu burung kahudang jiwa lalakina. Nyai, Kah, non pisana mun Nyai kagungan emutan kitu. Nah harek ku cara kumaha malas kahadean Kangkang. abdi saja pasrah jiwa sang raga, badan sakujur teu ngaboga-boga. Sadayana saja saren sumeren ka sangkang. Alah, lenyap hate Dirja ngalenyap. Jajantung ratu getihna asa ngagolak. Terleungeun ngageter alah batan yang hareupan musuh 1000. Rasaan geus teu paruguh pipikiran jadi kaweur komo lamun neuteub kana. Hariguna Nyi Rudita bet ngaradak lungse satulang sandi. Katenung ku dua gunung sakembaran. Sidik pisan katara da puguh papakean henteu buni. Renghap atuh Dirja teh narik napas jero.
Sakujur awakna surser beda rasa, perbawana samar pola jeung samarampa. Horeng kitu nya kaum dangu teu aya di anu nikmat anu di manuk recet disarada mapaisan alam berang jika nu yang serikeun kadirja nu harita reng hapranjug narik napas jero. Barang rengse ngadengikeun kekecapan rudita nu matak narik kana ati. Da eta we sakujur ning awak dirja surser beda rasa. Perbawana teh samar polah jeung samarampa. Horeng kitu perbawa dewa asmara mun geus sumarambah kana sakujur ning badan. Pok dirja ngomong, sorang ngageter semu haroshos. Nyai? Kah? Nah laras eta kasauran teh. Laras Kang usaha deui atuh. Naliku abdi parantos karaos. Mung engkang anu keur sabalapati nulungan ka diri abdi. Tak enak abdi saja mulang tarima kasalira. Yang teu gaduh naon. Da abdi mah jalmi laib, jalmi miskin, tuna harta, tuna harti. Taya deui anu tiasa dibaktikeun ka jabi ti badan sakujur. Lenyap deui hate dirja lu menyap. Sesebelakan jiga arek menang kariwas. Biwir ngageter jajantung ratu getih ngagolak kaduruku seni asmara dahana cinta karerab nafsu birahi. Nyai. Kah? Akan nerima kana kazayan mana nyai? Ku dirja jiga nu mabok. Leungeun uyup ayap bari meletet. Napas kerep jika napas kuda netanjakan. Kang, kehela abdi gaduh syarat. Cek rudita bereje nyurungkeun dada dirja. Atuh meninga gebeg dirja harita, reuwas asa kagebah. Da bieu masa tengah teu sadar bakatku teu sabar, maklum kakara harita tepung jeung wanoja nu sakitu gamulangna. Bari jeung rineuk deui. Dirja mundur salengkah. Abekan beuki kerep semut hanjelu. Aya naon nyai? Abdi ningal rarai engkang semu pias. Salira bangun orot jiga-jiga tos tapat tirakat. Nah laras eta teh Kang. Rek bisa nyai. Engkang teu tas ngulik ilmu kadijayaan. Bagja temenan. Abdi gaduh bebenteng anu gagas sakti nanging abdi mah hoyong gaduh rencang anu suci bersih. Boh lahirna boh batinna. Janten satacana abdi pasrah sumerah ka diri ka engkang. Mugi kersa siram heula kuramas mersihan salira anu mentas tatapak. Sakitu syaratna teh Kang. Mugi teu jantan bendu. Cek rudita leuleuy. Panonna atuh mencrong ka dirja nu pangun teu sabar hayang gerak kana wak. Nyai. Di mana nu aya cai? Apa di dieu mah di jero leuweung luang liwung. Atuh engke ibak malah da seueur keneh waktu. Kang, mugi sing kahartos abdi mah saja pasrah balan sakujur teh lain kanggo ayeuna bae. Nanging salami kaanggo kusira engkang, abdi mah moal kumawantun baha teu ieu sadaya kanggo kasugemaan engkang keneh. Da kumaha kitu ulah rusuh teh engkang. Da moal kusaha deui atuh. Sudah salamat ka payuna mugi kersa nyumpunan pamulut abdi Kang. Oh. Sae kitu ge. Tapi di mana nu cai nyai? Cek dirja nurut. Lantaran hatena geus kakeupul ku rudita. Tas 2 dinten abdi mendakan cai itu pari ditu aya cinyusu. Didinya aya kubangan rada jero. Caina heran ngagenyas pikabitaeun Kang. Tah, ayeuna mangga urang mios Kang. Ayo nyai. Engkang saja nyumponan eta kapalai. Bral atuh dua anak miang. Rurita dikaleng ku dirja meuli asa pang akangna asa aing pang untungna. Geus hasil manggihan nyerudita nu sakitu gamulangna. Cacakan pakaian rudin atau komo lamun geus dijangdanan. Jigana bae moal burung moncorong medal cahya mbijil sari.
Sajuring lempang atuh harita hate Rudita mah gegebegan bae jeung riwas. Sok sieun heueuh kacilakaan. Sieun beunang kahormatan kan kirihit diri ku Dirja. Mangkana geus dikedalkeun, tapi hate Rudita inget deui kada omongan Aki Sudira. Piraku si Aki arek ngabohong onaman. Pelabah dieu hate Rudita perang sabil. Malahan mah boga rasa yen dirina aya dina bahaya. Ceuk hate leutikna Rudita, mending keneh kabur bisiknya Dirja ngingkirihit diri. Ceuk hate nu teguh, kudu wani tanggung jawab kana naon-naon anu geus diucapkeun tadi. Duanana sarua beratna. Lantaran duanana can puguh karuhan naha mana anu meunang. Akhirna Dirja jeung Rudita jog anjuk ka hiji tempat. Manggih cai anu ngaleuwi meunikeun kaherang pikabitain kawantu cai asli karek bijil tina bumi. Dirja kacida atau hinana ari sabab teu kudu hese geuning neangan cai atuh pok harita. Nyai, leres pisan cai teh gampil da geuningan meuni herang pikabitain. Keur mah akang teh hanaang katurung-turung kedah ngebak jadi syarat. Tangtu ku akang bari dilaksanakeun. Leres pisan Kang. Ambil oge dah hoyong engalugina. Karasan aya cai di dieu teh kedah sasah milari. Mangga atuh geura siram. Ku abdi bari diantosan Kang. Kade ulah tebih teuing Nyai. Engkang mah melang lah bila aya maung. Mangga Kang, da moal tebih. Harta kene si Dirja cucu-cucu pakaian. Geus teu asa-asa deui da ceuk pikiranna moal aya di nu sejen. Iwal ti Rudita sorangan. Brus atuh harita mandi ti merosea kana kaayaan di sisi nu pinuh ku cariweuh jeung talis leuweung pantasna teh betaheun oray sanca nu ngintip bangkong. Harita pipikiran Dirja bener-bener kapangaruhan ku hawa nafsu, teu sadar kana diri pribadi, poho kana amanat guru. Sabada kokosok mersihan suku jeung leungeun, Dirja ngusapan awak jeung beuheung meuni imut teu aya nu kaliwat. Bakatku hayang bersih meureun ngarah kapake ku nu geulis nyatana Rudita. Ari Rudita ti tadi oge neuteup ka nu keur mandi. Bari jeung hate mah toleh deg-degan jajantung ratu hulu angen kaketegan. Reuwas campur jeung bingung. Bisi dirina jadi korban si Dirja. Gusti, kumaha lamun si Dirja geus bersih mandina. Meureun bakal nagih janji ka abdi. Ngajak sarek ka diri abdi ya Allah. Abdi tulungan ya Allah, da ieu teh kapaksa kanggo ngabebaskeun Aki Sudira tina ancaman si Dirja. Ceuk hate Rudita jumrit ka Gusti Nu Maha Suci, menta ditangtayungan tina sagarupaning musibat. Barang keur ngahulang kitu ambekan Rudita ampir eureun bakat kuriwas. Nahan napas bari mencong ka Dirja anu keur nguseuy mandi. Harita teh Dirja si beungeut. Malahan mah dikasai ku pucuk daunan teuing daunana haon da teu kacidi. Sanggeus bersih ngumbah beungeut Dirja poho kana amanat Aki Sudira selaku guru. Ragamang leungeun Dirja kana sirah. Maksudna mah deuk mersihan buuk anu memang meuni gimbal.
Da geus sawarha poe teu kuramas. Tapi sial, elmu batara geni malik kadiri, senjata makan tuan kasebutna. Saharita Dirja ngajirit merata langit ngoceak merata mega, sirahna kaungkulan ku dampalingin. Sasat digesak satarikna da maksudna gedeg ngumah buuk. Teu bisa cegah deui, Dirja ngalengak bari jeung panon buria buncelik. Jelegur teh aya sorak mata kriwas, barang jeung ancurna awak Dirja jele lebu jiga kaduruk, brul pacampur jeung cai. Wujud Dirja geus leungit, malih warni jadi bubuk anu hingai ngahiji jeung cai. Sora Dirja anu tadi ngajerit kadenge keneh aweuhanana, handaruan mata keung, ari jasadna geus ancur sakaligus. Eta kajadian lumangsung dina waktu nu kacida pisan singketna. Kurudita gete katuturkeun kabeh, nyaho-nyaho geus ancur we awak Dirja jadi lebu. Sajongjongan mah Rudita teh celohok bengong mata simeuteun, teu percaya ka naon-naon anu cikeneh kajadian. Panon neuteub seukeut kana cai anu geus robah semu hideung, kacampuran ku lebu Dirja anu geus ngahiji jeung cai. Tapi najan kitu, dina ciptaan Rudita masih keneh katenjo aya Dirja. Keur kokosok mersihan sirahna, sarta kacipta Dirja teh keur ngalengak berjeng ngoceak, estuni matak deundeleueun jeung dedengeun. Sanggisna raralila Rudita kakara sadar kana dirina, gancang ngusap beungit bari istighfar terus undur-unduran berjeng hate gegebegan. Jajantung ratu beungit sepak lir mayit tina awahing ku reuwas. Ya Allah ya Rabbi, ajaib ieu mah hal munaon anu diagem ku Dirja. Nya batara geni lamun nya teh tara teuing nalangsana Aki Sudira. Mun katibanan ku eta elmu kejem anjeun teh Dirja, geus boga tekad hayang ngabinasa ka Aki Sudira. Cek Rudita ngeceuwih ngomong sorangan, hatena rada teteg deui aya bab sadar yen Dirja teh cilakana ku pola sorangan. Bohongan atuh teu satuhu teu satuju kana omongan nu jadi guru. Barang cacap omongan Rudita, ujug-ujug hiuk aya angin ngagelebug sareng ngaguru handaruan, malah asa ngahiung nyamberan ka Rudita. Tatangkalan pating aroyak dauna muter katebak ku angin. Kalakai-kalakai pasulabreng pangpung garing murubut murag. Seor-seor nebak kana dangdaunan mata keung jeung geuman. Ditema ku sora ajag nu babaung pating cumumung nambahan keung, patembalan jeung barabaturna. Jempek sora anjing cerit anu ngoceak sidik pisan sada sora Dirja nyebut tobat. Tobat! Eta sora menikeun kalambat dipiring ku sora angin disambut ku sora maung anu pating galaur. Sasatuan leuweung ngaguruh di sarada jiga nu milu sungkawa. Gusti, ieu teh naon ieu leuweung bet jadi gendreung kieu asa euneur ku sora sasatuan. Narek kumaha terusna? Palang siang matak jadi mamala ka deui abdi Gusti.
Rudita atuh samar polah mahna sieun pisan ari nyang haripan kayan kitu mah. Sabot ngahulang kitu, barjeng perangkat perungkut ngong aya suratan katinggal jerimna. Menikeun kanong toreng asa nopokeun kana ceri Rudita, asa deukeut jeung menikeun ka bentes. Rudita! 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 Kasukri para wargi tumali wanci nyapi alatan mangsa misah rupinabaya tu ye carita cagurang tundahila kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami badungan deui lajenganana teu hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.